Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminatu sareng ari anu kadalapana eta takdimu goslil yumna ngaheulakeun ngumbah belah katuhu ala goslil yusro mandeurikeun ngumbah belah kenca min kuli udwaini tina saban-saban dua anggahota layusanu anu henteu disunatkeun naon gosluhuma ngumbahna itu udwain ma'an halna bareng kaliadaini sapertikeun ngumbah panangan dua warijlaini sareng ngumbah sampean dua li khobarin karena aya hadis ida tawaddotum di mana-mana wudu aranjeun kabeh pabda'u mangka kudu ngamimitian aranjeun kabeh bimaya minikum ku pirang-pirang belah katuhu aranjeun kabeh rawa ngariwayatkeun hukana itu khobar saha ibna Huzaimah ta ibnu Huzaimah wahibana sareng ibnu Hibban fi hima dina nyohehkeunana itu ibnu Huzaimah sareng ibnu Hibban wali annahu sareng karena sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kana kabuktosan itu Kangjeng Nabi eta yuhibbu mikaresep itu Nabi at-tayammuna kana gawe belah katuhu pisya'nihi dina tingkahna itu Kangjeng Nabi kullihi tegesna sakabehna itu sya'ni ayamima tegesna tina perkara huwa ari itu emma eta litakrimi karena ngamuliakeun kal gusli sapertikeun adus walubsi sareng make pakaian wal iktihali sareng make sifat wataklimi sareng ngeuretan kuku wakosis saribi sareng ngadaung kumis wanat fil ibti sareng nyabutan bulu kelek wahal kirosi sareng nyukuran rambut sirah wastila mil hajaril aswadi sareng ngusap hajar aswad waruknil yamani sareng rukun yamani wal ahdi sareng nyokot wal i'toi sareng mere wataya suro sareng kana ngencakeun fiditihi dina lalawananana itu ma kadukhulil kholai sapertikeun asup ka WC wal istinjai sareng meper wal imtikhoti sareng nyingsring wa khalil libasi sareng muka pakaian ngudar baju wa ijalatil qadri sareng micen kokotor wa kuriha sareng dimakruhkeun naon aksuhu sabalikna itu tayasur amma ma'ana pon ari perkara yusanu anu disunatkeun naon gosluhuma ngumbahna itu ma'an halna bareng kakhoddaini sapertikeun pipi dua wal kapaini sareng dampal panangan dua wal udunaini sareng cepil dua palayusanu mangka eta teu disunatkeun naon takdimul yumna ngaheulakeun belah katuhu pihima dina itu ma naam leres falayusanu takdimul yumna man ari jalma bihi eta tetep di itu man ilatun ari panyakit layum kinu anu henteu konganghu ka itu man ma'ah sartana itu ilat naon dalika itu madkur ma ilatul gusli kaan kutiat sapertikeun lamun diteuk-teuk naon ihda yadaihi salah sahiji panangan duana itu jalma payusanu mangka disunatkeun lahu ka itu jalma naon takdimul yumna ngaheulakeun belah katuhu watasiatu sareng ari anu kasalapana eta at-toharotu susuci salasan kalawan tilu kali wayastawi sareng akur fidzalika dina itu salasan naon al magsulu anu dikumbah wal mamsuhu sareng anu diusap wa tahlilu sareng nyela-nyela al mandubu anu disunatkeun itu tahlil wal maprudu sareng anu dipardukeun lil itba'i karena anut rawa ngariwayatkeun hukana itu itba saha muslimun imam muslim wa ghairu sareng salianti itu imam muslim wa inna malam yajib sareng pastina henteu wajib naon atas lisu nilu kalikeun li annahu karana sanya na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta tawaddoa gawe wudu Kangjeng Nabi marotan kalawan sabalik wa tawaddoa sareng wudu Kangjeng Nabi marrotaini halna dua balik tanbihun sakata repesaha al musonib antas lisil kauli tina nilu kalikeun ucapan kata tasmiyati sapertikeun maca bismillah wa tasyahudi sareng maca syahadat akhirul wudu'i dina akhirna wudu ma'a anna dzalika sarta sanyana itu taslis eta sunnatun sunat
faqad rawa mangkanya ngariwayatkeun atas lisa kana nilukalikeun fil qauli dina ucapan fit tasyahudi dina syahadat saha Ahmadu Imam Ahmad wa Ibnu Majah sareng Ibnu Majah wasoroha sareng ngajelaskeun bihi kana itu taslis saha ar-Royani Imam Royani wa dhahirun sareng anu dhahir naon anna ghairat tasyahudi sanyana salianti maca syahadat mimma nyatana perkara pimaknahu anu tetep itu madina manana itu tasyahud kata smiati sapertikeun maca bismillah eta misluhu sapertikeun itu tasyahud wasayati sareng tereh datang insyaallah mun ngeresakeun saha Allahu taala Gusti Allah taala naon annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta yukrohu dimakruhkeun naon taslisu masil khopi nilukalikeun ngusap sapatu qala ngadauh saha Az-Zarkasi Imam Zarkasi wa dhahiru sareng ari kaul anu dhahir eta ilhaqul jabiroti milukeun perban wal amamati sareng kana dastar idza kamala di mana-mana nyampurnakeun itu jalma bil mashi kana ngusap alaihima kana itu jabiroh sareng amamah bil khopi kana bil khopi kana ngusap sapatu wa tukrohu sareng dimakruhkeun naon aziyadatu nambahan ala salasi kana 3 kali wa naksu sareng kurang anha tina itu salas illa li udrin angin karena aya udur kama sapertikeun perkara saya ti anu tereh datang itu emak li annahu karana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta tawadhu'a wudu Kangjeng Nabi salasan kalawan 3 kali summa qala tuluy ngadauh Kangjeng Nabi hakada eta sapertikeun kieu al wudu ari wudu paman mangka ari sahabai jalma eta zada samang-samang sanambahan itu man ala hadza kana itu salasan au nakoso atawa ngurangan itu man faqad asaa mangkanya tagawe goreng itu man wadolama sareng dolim itu man rawa ngariwayatkeun hu kana itu khobar saha Abu Daud wa ghairuhu sareng salianti itu Abu Daud wa qala sareng ngadauh Imam Nawawi fil Majmu'i dina kitab Al Majmu' innahu sanyana itu khobar eta sahihun anu sahih qala ngadauh Imam Nawawi naklan halna nukil an ashabi ti pirang-pirang sahabat wa ghairihim sareng salianti itu ashab paman mangka ari sahabai jalma eta zada samang-samang sanambahan itu man ala salasi kana 3 kali awana koso atawa ngurangan anha tina itu salas pakod asa mangkanya tagawe goreng itu man wadolama sareng dolim itu man fikulin dina saban-saban sahiji minaziyadati tina nambahan wanaksi sareng ngurangan fa in kila wallahu alam bisawab.